Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Dina pelajaran ayeuna, dina pelajaran bahasa Sunda, ayeuna urang ngabahas ngeunaan kalimah ngantet. Sate acan dikawitan, hayu urang ngadoa heula. Ngadoa sate acan belajar. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kelancaran, dipaparinan kesehatan, dipaparinan ilmu anu bermanfaat. Dalam pembelajaran bahasa Sunda ini kita akan membahas tentang kalimah ngantet. Nah, kalimah ngantet, kalimah anu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih. Kalimah anu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih anu dikantetkeun atawa disambungkeun ku kecap pangantet atawa kata sambung. Jadi kalimah ngantet teh nyaeta kalimah yang dibangun oleh dua kalimat atau lebih yang disambungkan dengan kata sambung. Jadi ada dua kalimat yang disambungkan dengan kalimat yang lain yang di penyambungnya itu dengan kata sambung. Nah, di dia aya salah sahiji contoh tina kecap sambung atau kata sambung atau anu kaasup kalimah ngantet. Kalimah anu ngagunakeun kata sambung. Tah ieu salah sahiji contohna. Bapak nuju ngopi, mamah nuju masak. Nah, dikantetkeun atau disambungkeun. Bapak nuju ngopi, ari mamah nuju masak. Tah ieu ari teh jadi kata penghubung, kata sambung. Bapak nuju ngopi, mamah nuju masak. Lamun dijadikeun satu kalimat, gitunya lamun dijadikeun sakalimat jadina Bapak nuju ngopi, ari mamah nuju masak. Bisa jadi Bapak nuju ngopi sedengkeun mamah nuju masak. Jadi aya kata sambung anu sesuai. Gitunya anu sesuai. Sehingga jadi hiji kalimat. Nah, ini disebut kalimah ngantet disebut. Nah, sanes ari hungkul, ari, jeung, lantaran, tapi dan sebagainya. Anu kaasupkeun salah satu contoh kecap pangantet atau kata sambung. Contohna deui, Doni nuju sasapu, Dina nuju ngepel. Dikantetkeun, Doni nuju sasapu, sedengkeun Dina nuju ngepel. Tah, di dieu mah sedengkeun misalnya. Doni nuju sasapu, ari Dina nuju ngepel. Bisa gitu ari di dieu teh atawa sedengkeun atawa naon deui gitu. Sedengkeun teh sedangkan, sedengkeun teh sedangkan. Doni sedang nyapu, sedangkan Dina sedang mengepel. Tah ieu teh dikantetkeun atawa disambungkeun. Contohna deui, Doni nuju sasapu, Dina nuju sasapu. Dikantetkeun atau disambungkeun. Doni jeung Dina nuju sasapu. Henteu ayeuna Doni nuju sasapu jeung Dina nuju sasapu. Henteu, tapi Doni jeung Dina nuju sasapu. Tah eta teh salah sahijina contoh tina kecap pangantet atau kalimah pangantet. Contohna deui, Budi milu ka Pangandaran.
Rani mah teu milu ka Pangandaran, dikantetkeun. Budi milu ka Pangandaran tapi Rani mah teu milu ka Pangandaran. Atawa kieu Budi milu ka Pangandaran sedengkeun Rani mah teu milu ka Pangandaran. Tah eta teh kalimah ngantet. Jadi dengan kata yang sesuai, dengan kata yang sesuai ku kecap panghubung anu sesuai anu mengandung arti. Contohna deui, Budi pangpinterna di sakola. Budi rajin ngapalkeun, dikantetkeun atau disambungkeun. Budi pangpinterna di sakola lantaran Budi rajin ngapalkeun. Budi pangpinterna di sakola sabab Budi rajin ngapalkeun. Budi paling pinter di sekolah sebab Budi rajin belajar atau menghafal. Nah, itu teh lantaran teh jadi kata penghubung atau kecap pangantet. Kecap pangantet teh kata sambung atau katanya. Pahamnya? Tah eta salah saijina di antara contoh-contoh kalimah pangantet. Gitu nya. Jadi sakali deui kalimah pangantet teh nyaeta kalimah anu diwangun ku dua kalimah atawa leuwih anu dikantetkeun atawa disambungkeun ku kecap pangantet atau kata sambung. Kalimat yang dibangun oleh dua kalimah atau lebih. Jadi ada dua kalimat atau lebih yang disambungkan. Nah, ya contoh-contohna. Nah, contohna ieu. Nah, ayeuna buka buku paketna halaman 17 mika weruh kalimah ngantet. Mengetahui kalimah ngantet. Ya. Titenan contoh kalimah ieu di handap. Contoh, namung. Abdi teu sakola, teteh mah sakola. Abdi teu sakola, namung teteh mah sakola. Ai namung teh tapi. Abdi teu sakola tapi teteh mah sakola. Tah ieu teh namung atawa tapi ieu teh disebut teh kecap. Ai kecap teh kata pangantet. Ai kalimah ngantet mah kalimah yang menggunakan kata sambung atau kecap pangantet. Pahamnya? Tadi dia aya 1, 2, 3, 4, 5 soal. Sok dieusian. Tapi tapi abdi sakola di SD, teteh sakola di SMP. Tah ayeuna sambungkeun abdi sakola di SD. Tah ieu kecap pangantetna tapi. Ye tapi Imas teu milu piknik, babaturanana mah milu piknik. Tapi abdi sakola di SD, tapi teteh mah sakola di SMP. Tadi dia tulisnya soknya diserat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sok diisiannya dina halaman 17 sareng halaman 18. Nah, sakitu dina pelajaran bahasa Sunda ngabahas kalimah ngantet. Mudah-mudahan bermanfaat. Wilujeng kasadayana sarehat sadayana. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.